tingali hebatna Allah nyiptakeun rambut manjangan teh ce manjangan, tapi hebatna Allah nyiptakeun bulu mata manjangan teh. Bayangkan ku ibu lamun bulu mata manjangan ustad rek ceramah kieu heula ka tukang. Hadirin rahimakumullah, para hadirin para hadirat sangu sapiring biaku kolot teu hilap ka tukang elap oge ka tukang toge tah ku kituna sirah botak reak kutuna anu matak anu mawi sirah botak katinggang awi. Eta mah teu ceuk pembukaanna. Ya Allah ya Karim. Betul Bu? Teu manjangan, ari kuku manjangan teu? Manjangan, waos manjangan teu? Bayangkeun dek lamun waos manjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu anu keur hidur, para bapak anu keur darpa. Hebatnya atuh hebat ciptaan Allah, tapi sakali deui hebat ciptaan Allah di samping eta